Sepanjang hayat kurang, mudah-mudahan kurang
istiqomah dina Islam, istiqomah dina ihsan. Amin ya rabbal alamin. Atuh alhamdulillah dina dengan ieu pamunten upami urang ninggal kana rangkaian pelaksanaan ibadah haji di tanah suci sok sanaos mun diikuti ku kirang langkung 1000 jalmi anu padahal biasa 4 juta jalmi kumargi masih pandemi COVID-19 sehingga Arab Saudi menutup dengan duyuk rahman tamu-tamu Allah kalau sunting ke tanah suci tidak tahu kecuali notos ayat di Arab Saudi memelekasan marantena ayeuna tos maruwi kalayan diakhiri ku tawaf wada. Tawaf wada teh eta tawaf terakhir, tawaf pamitan. Bagi pamitos tawaf wada dikening deui ka Masjidil Haram. Ya enggal meuli kaumur ka negarana masing-masing. Waktos lawitan sumping ka tanah suci aranjeunna melaksanakan tawaf qudum, tawaf selamat datang, tawaf pertama. Nuju melaksanakan ibadah haji, melaksanakan tawaf ifadah, tawaf anu mangrupakeun sebagian rukun dina pelaksanaan ibadah haji. Ditambih tawaf-tawaf anu sanesna nu disebut tawaf sunah. Jadi tawaf teh aya 3. Hiji tawaf qudum beribu sumping, anu kadua tawaf ifadah anu termasuk kana rangkaian ibadah haji manasik haji, anu katilu pamunten tawaf wada. Nyata tatkala bade nuli tos trengsek melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nu kaopat tawaf sunah anu dibatasi waktuna iraha bae. Oke, alhamdulillah kaum umat Islam anu aya di negara masing-masing termasuk di negara urang Republik Indonesia. Wabil khusus di Korea urang pamunten penyambutan datangnya Idul Adha kamari biasa disebutkeun sukses. Urang biasa melaksanakan ibadah saum minimal 1 hari saum Arafah, atanapi 2 hari saum saum tarwiyah. Misalnya dina kaping 10 melaksanakan sholat Idul Adha. Oke, sekaligus penyembelihan hewan kurban. Malah di subuh pas hari Idul Adha urang tos mengumandangkan takbir. Sehingga lamun dibandingkeun takbir dina Idul Adha sareng takbir dina Idul Fitri sangat berbeda. Idul Fitri mah sunat dan takbir teh tatkala urang bade berangkat ka mushola. Beres salat Idul Fitrina tos aya takbiran deui. Tapi Idul Adha mah tinggal udah kurang suci kene malah diberi bulan kene jadi dulu pada poe dina malam Sabtu ya. Kurang tos takbir teras diteraskeun dina kaping 10 hari kada ditambih tilu dinten tasrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 berakhir dina ba'da asar. Hari tasrik anu katilu adalah di tanggal 17 Zulhijjah. Menawi pantes lamun diurang sok disebat eta Idul Adha teh lebaran raya mungkin. Hartosna hari raya anu agung. Sabab memang ditinggali dina takdir oge berbeda sareng takdir dina Idul Fitri. Maka dina kesempatan anu berbahagia ieu sumring atas nami panitia kurban di Al-Ummah pamunten tos nampi katitipan hewan kurban kalayan
surat nomor 18 ayeuna teh urang ngaoskeun ayat nomor 77, 78, 79, 80. Ayat 77, kaduana ayat 78, katilu ayat 78, 80. Sakumaha biasa didebarkan urang ngaoskeun sasalana ibadah mangga dibuka mushafna.
Wa'il. Dijelaskan dina asbabun nuzulna an Khobab bin al-Arad. Diriwayatkeun ti Khobab bin al-Arad. Khobab bin al-Arad teh sahabat Nabi. Eta sahabat Nabi teh wawuheun jeung hiji jalma kafir nu ngaranna As bin Wa'il. Qala nyarios Khobab kuntu rojulan kinan ay hidadan. Kuring teh hiji lalaki tukang panai, tukang besi. Di si Khobab teh gawena teh pemanai besi. Menurang disebutna naon? Tukang panai teh gasolin namanya, tukang panai. Tukang ada marodok, ada arang gitu. Asohor di urang Lampung gitu. Tatap pun ayat tukang panai nu jenengana Khobab bin al-Arad. Kata sahabat Kanjeng Nabi anu pada melansa di dintenna kasabna teh ngadamelan pekakas dina besi disebutna panai. Wa kana li alal Asi bin Wa'il dainun. Wa kana jeung aya li pikeun kaula alal Asi ka As bin Wa'il dainun hutang. Kacaritakeun si As bin Wa'il nu jalma kafir tadi. Nu jalma kafir gaduhan sabetan. Wallahu a'lam nganyuk do, ring nganyuk gae, ring nganyuk naon. Si As bin Wa'il teh ka Khobab bin Arad ka sahabat Nabi. Ai Asma yakin kukurna jalma kukur. Jahiliyah, kafir jahiliyah. Tah si As teh boga hutang ka Wa'il. Fa ataituhu saur Khobab tuluy kuring datang nepungan si As in kodohu rek nagih hutangna sakumaha ilaharna we anu ngahutangkeun biasana hutang kredit nya sok keliling bapak-bapak kampung. Naon maksudna? Nagihan. Bisi anu nganyuna rek mayar. Pakola barang ditagih si As bin Wa'il teh. Karena ayeuna tos waktosna As kuring pan rek balanya deui beunang kana perubahan. Didieukeun deui pengakas anu sejenna. Ayeuna aya di anjeun jan duit kuring, pan anjeun ngan parabot. Pakola mangka ngomong eta si As teh lain mayar. Mau ngomongna teh, "La, moal cara moal mayar." Moal mayar kuring. Wallahi demi Allah. Pakai jeung sumpah sagala. Demi Allah ge kuring moal mayar. La abrika moal mayar utang kuring ka anjeun. Hatta takpuro bi Muhammadin. Kajaba cenah lamun anjeun geus kupur ka Muhammad. Gae cenah utang kuring dibayar ka anjeun. Asal anjeun naon heula? Kupur heula ka Kanjeng Nabi. Tong percaya kana ajaranana, tong percaya kana kitabna, tong percaya kana nubuatna. Ya. Kakara kuring, utang kuring rek dibayar ka anjeun. Jadi lain mayar kalahkan ngamek ta si As teh. Si As teh majar la wallahi la aqroika hatta takfuro bi Muhammadin. Demi Allah Khobab kuring moal mayar utang anjeun sehingga anjeun kupur heula ka saha? Ka Muhammad. Fakultu tuluy kuring ngajawab. Maksudna siapa? Khobab. Cek Khobab, la wallahi moal demi Allah la aqulo bi Muhammadin. Kuring moal kupur ka Nabi Muhammad. Ya, moal kena jeung teuing lapor duit we. Ya. Daripada kuring kudu naon? Kudu kupur ka Kanjeng Nabi Muhammad. Eta jawaban Khobab. Lah
sehingga anjeun naon tuluy anjeun dihudangkeun deui ae tamuntuan tuluy cenah ategesna anjeun maot ayeuna suatu asu tuluy dihudangkeun deui amami di hareupeun kaula sok cenah kuring dibayar hutang kuring ka anjeun kubur geus kubur ke anjeun maot ya maot tuluy ke kuring aja maot dihudangkeun jeung babarengan pancecan anjeun cenah aya anu disebut alam baas ya da ari si as teu percaya teu percaya ayana baas teu percaya ayana mahsyar teu percaya ayana hisab teu percaya ayana akhirat jelema geus bae mah geus cenah bae teu aya persoalan deui cek pamadegan si as bin wa'il mah cek soal begitu qala ngomong eta si as pa ini idamu tu summa buistu jikani oke lamun kuring geus pae tuluy kuring dihudangkeun deui dirupkeun deui di alam baasna uceuk anjeun ditani kakaracan anjeun datang deui ka kuring wali sama kuring didinya bakal loba duit ya jangan kemana ya sama malun pak atoy buka kuring rek merek mayar hutang ka anjeun jadi ceuk eta si as kuring moal bakal mayar hutang ka anjeun loba kajaba anjeun kubur heula kamu hamba tuluy ke kuring pae geus pae kuring dihudangkeun deui tah lamun kuring geus dihudangkeun deui tar anjeun geus pae dihudangkeun deui mane datang ka kuring engke ku kuring dibayar sabab kuring engke dina alam baas teh bakal loba duit bakal loba harta eta ceuk pamadegan si As bin Wa'il jalma anu kukur ka Kanjeng Nabi Muhammad maka diturunkeun pa anjalallahu lajeng Allah ngalungsurkeun ieu ayat eta ayat aparo ayatal ladzi kafaro bi ayatina wa qala la utiyana malan wa walada ayat sabaraha ayat anu ka 77 teh dilungsurkeun berkaitan sareng peristiwa As bin Wa'il nu boga hutang Ahobab ka sahabat Nabi anu berprofesi sebagai tukang pandai. Wal istifhamu li ta'ajubi ae ta'ajaba ya Muhammad min qissati hadal kafir. Ieu teh pertanyaan ku sifatna ta'ajub. Artosna anu moal mungkin. Sabab Nabi Muhammad ku anjeun saur Allah ngarasa heran. Karena ieu kisah jalma kafir alladzi jahada bi ayatillah wa ja'ama anallaha sayyidihi bil akhiratil mala wal banin. Heran kasih si As bin Wa'il pada khususnya jalma kafir pada umumna ongkoh teu percaya karena ayat Allah ongkoh teu percaya karena Quran ongkoh teu percaya karena syariat Islam nu dicarakeun Kanjeng Nabi ongkoh teu percaya karena naon nu dicarioskeun ku Nabi tapi manehna masih kene boga sangkaan majar teh Allah jaga di akhirat bakal mere harta jeung anak maka datang patarosan di Allah at-tola'a naha geus ningali al-ghoiba kana perkara anu ghaib hal at-tola'a al-ghaibil ladzi tafarruda bihi alamul ghuyub nah eta jelema teh memang geus ningali kana perkara anu ghaib perkara anu teu bisa dijangkau ku panca indra teu tiasa ditingali teu tiasa dirasakeun teu tiasa diraba anu eta perkara teu aya anu uninga iwati Gusti Allah anu alamul ghuyub anu uninga kana sakana perkara anu ghaib amit takoda
Sakawana geus nyieun eta jalma indar rohmani mungguh pangeran ahdan hiji perjanjian. Jadi aya dua pertanyaan. Eta jelema make ngaku-ngaku yen dirina jaga di akhirat bakal dibere harta, bakal dibere anak. Emangna manehna teh geus nejo kana perkara gaib? Ieu anu padahal teu aya anu nia kana perkara gaib kecuali Allah anu alamul ghuyub. Anu nia kana perkara gaib. Atawa emangna manehna teh geus nyieun perjanjian sareng Allah yen Allah bakal ngahudangkeun eta jalma kalawan tuluy mere harta atawa mere anak. Am atahullahu ahdan bidzalika wa huwa yata'alamu an sifatin wa yakinin. Tuluy Allah memang geus nyieun perjanjian kana eta perkara di mana Allah geus nyarita ka eta jalma kalawan meyakinkeun, kalawan jelas dibalar dari Allah. Kala henteu teu kitu. Jadi naon nu diomongkeun eta bohong. Eta jalma teu ningali kana perkara gaib. Eta jalma teu nyieun perjanjian jeung Allah. Kala sanes kitu. Sanak tubuh bakal nuliskeun kami makana sagala perkara yaqulu anu ngomong eta jalma. Jadi naon nu diomongkeun ku dirina eta jalma ku Allah bakal ditulis. Hartosna Allah bakal miwarang nulis ka malaikat. Kala sanak tubuh ma yaqulu. Lain kitu. Henteu teu kitu. Kami bakal nuliskeun makana perkara yaqulu anu ngomong eta jalma. Raddun alaihi. Ieu teh sebagai bantahan jawaban kana omongan eta jalma. Ae liar tadinya fil adabi zalikal fajilu antil kal muqallati as-sanati pasanak tubuh mayakul alaihi. Eta jalma anu doraka tadi ya, anu ngomong majar manehna bakal diberi harta di anak eta sadayana omongan bohong. Pasanak tubuh mayakul alaihi. Kami bakal nuliskeun kana sagala omongan eta jalma. Wa namuddu jeung bakal manjangkeun kami lahu ka eta jalma minal adabi tina siksa. Wa namuddu jeung bakal manjangkeun kami lahu ka eta jalma minal adabi tina siksa. Maddan kalawan dina kayaan kamu itu panjang bener dan untuk bisa diukur ku waktu. Maksudnya sanazidu kami bakal namahan lahu kaita jalma fil adabi dina siksa wa natilu alaihi tur namahan waktuna siksa na kaita jalma jajaa tuhyani wa istadi sebagai balasan tina kabang kawarahan eta jalma, sebagai balasan tina ngaguguyonkeun eta jalma kana agama. Jadi naon anu manehna ngomongkeun tadi eta ukur tamani. Hartosna ngarep-ngarep perkara anu moal bukti dan memang eta mustahil. Tapi nu bakal kejadian mah justru eta jalma bakal diperpanjang ku Allah siksaana, bakal dilipat gandakeun ku Allah siksaana. Kusabab eta jalma geus doraka ka Allah, geus ngaguyonkeun agama Allah. Wan doibu lahu mudadul azabi. Kami midadul azabi, kami bakal ngalipat-lipat ka eta jalma waktu penyiksaanana. Maka ada tadi bil mali wal waladi sebagai pengganti arep-arep manehna kana harta jeung anak. Wa narisuhu jeung bakal nyokot kami ka eta jalma makana perkara yaqulu anu ngomong eta jalma. Wa narisuhu jeung bakal nyokot kami ka eta jalma makana perkara yaqulu anu ngomong eta jalma. Wa yatina
jeung bakal datang eta jalma ka kami fardan kalawan dina kaayaan sorangan. Fardan sorangan. Ae wa narisu mayuliku minal mali wal waladi. Ba da ihlaqihi. Kami bakal nyokot kana hartana, kana anakna, tina sanggeusna eta jalma ruksak, hancur. Wayatina jeung bakal datang eta jalma ka kami wahidan, sorangan. La malin ma'ahu wala waladin wala nasirin lahu wala sanadin. Surah Allah, boro-boro make kudu mawa harta, boro-boro make kudu nuntun budak, ya. Boro-boro kudu direncangan kudu bakal nulungan penolong, jeung eueuh anu bakal dijadikeun sandaran, anlan anak pinaon urang mah naon kitu teh dekeng, malaya, moal bisa mawa harta, moal bisa mawa anak, moal bisa mawa penolong, moal bisa mawa dekeng. Estuning fardan, sorangan eta jalma, mayun ka Gusti Allah. Wa tahudu jeung geus ngajadikeun eta jalma-jalma min dunillahi tisalian Allah alihatan pirang-pirang pangeran. Maksudna berhala-berhala. Liyakunu supaya aya eta alihah. Maksudna tapekong-tapekong, patung-patung nu disarmah ku manehna lahum kamarenana guzan jadi pelindung. Jadi maksudna manehna nyembah kasalian Allah teh supaya jaga aya pelindung kana dirina. Ae wattakhadzal musyrikuna jalma musyrik geus ngajadikeun asnaman pirang-pirang tapekong abaduha anu nyaremah eta jalma-jalma kana eta tapekong min dunillahi disalian Allah liyana biha itu wasaroba. Maksudna supaya nganter atau supaya mawa eta sesembahan-sesembahan salian Allah kana dirina, kana kamuliaan, kana kasalamatan. Ieu teh hiji perbuatan anu kacida dilarangna dina agama, nyata perbuatan yang nutukeun Allah jeung anu sejenna. Seperti halna geus dilakukeun ku jalma-jalma kafir musyrik di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan eta jalma tinggalikeun kana kasombonganna. Majar teh geunai kuring mah diundangkeun deui ge, da kuring mah ge bakal dibere harta, bakal dibere anak. Allah moal lain-lain gitu. Jadi boro-boro make kudu bisa nulungan, boro-boro make kudu bisa nyapaatan, eta sesembahan saya kuruna maka bakal ngabantah, bakal menentang eta sesembahan-sesembahan bi ibadatihim kana penyembahanana eta jalma-jalma. Jadi kita bakal ngangles. Nya make nyembah ka kuring. Makna kuring kita kitu ka anjeun kudu nyembah ka kuring. Diangles bakal nganapikeun saya kuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim dida wa yakununa jeung aya eta sesembahan-sesembahan berhala-berhala nah mangrupa patung, mangrupa arca atawa mungkin benda-benda sejen. Contohna kana kayu, kana batu, atawa binatang, maka jaga di akhirat eta kabeh alaihim ka eta jalma-jalma nu nyararipahna di dunia didan eta bakal jadi musuh. Tapekong anu disembah ku jelma kafir nu ayeuna diandel-andel bakal nulungan kana dina, justru di akhirat bakal didan, bakal jadi lawan, bakal jadi musuh. Ai laisal amru kama dzannu. Perkara anu bakal kajadian lain seperti anu disangka ku maranehna. Yang eta tapekong teh bakal mere pertulungan, yang eta tapekong teh bakal nyapaatan. Fa inna ahilakal lati abaduha satu min ibadatihim.
pangeran, sesembahan, tapekong, arca, patung, anu ku jelema-jelema kafir diibadahan ayeuna di dunia, maka bakal lulubaran, bakal lepas tanggung jawab, bakal nyuekeun, bakal masa bodoh min ibadatihim tina ibadahna, tina penyembahanna eta jalma-jalma di dunia. Wa yakununa lahum a'daun yaumal kiamat. Bahkan dina poe kiamat eta kabeh sesembahan bakal jadi musuh maranehanana. Anu nyembahna kan eta sesembahan. Alam taro ayat anu ka 8 baru bayu pada waktu itu minduri aliatan yang udah tahu beresnya hujan kayak teh anu sangkaan manehna bakal lulungan justru bakal jadi musuh karena dirinya. Maka tina ieu ayat biasa kurang dicanak itu kesimpulan yen jelema kafir anu keur di dunyana ngabantah kana ayat-ayat Allah, terpercaya karena nubuah Kanjeng Nabi, terpercaya karena syariat nu dicanangkeun Kanjeng Nabi nyaeta agama Islam, maka di akhirat eta jalma bakal menerima akibatnya anu luar biasa. Nyata anu mangrupa siksa neraka jahanam pikeun dirina. Anu kadua, setiap ucapan jelema nu aya di alam dunia ieu moal aya anu bisa lepas tina pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Baik eta amal anu hadina oge amal anu goreng. Kalayan jaga di akhirat dua amal ieu anu sae jeung anu awana bakal dijagrankeun, bakal ditemokeun, bakal diasongkeun ka dirina eta jalma-jalma. Maka anu tadina eta jalma berangan-angan yen sesembahanna bisa lulungan, justru sabalikna eta sesembahan teh bakal lepas tanggung jawab, bakal ngantep kana dirina eta jalma, bahkan ngamusuhan. Seperti halna dina ayat anu sapan di ayat terus diingatkeun terjadina saling salahkeun antara pemimpin jeung anu dipimpinan. Tapi satuna panten di ayat kedajan dorongan kanggo urang sadayana kanggo langkung urang ngabersihan akidah urang, kayakinan urang. Sabab dina poe kiamat ge layan malun wala banun. Teu aya manfaatna, teu aya gunana harta jeung anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kajabi jalmi anu datangna di akhirat teh mawa hate anu salamet tina kamusikan, salamet tina kamunafikan, salamet tina kakufuran, salamet tina kadzaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala